kari ngemut agan ayeuna jadi pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janji anjeun teu bararupi. Apaan akan janji dina mangsa agan jadi pamimpin teh reknya deudeuh ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teh eling ka rakyat. Kawas dina mangsa kampanye apaan araranjeun teh ini ka rakyat ngadeuketan sia ka rakyat. Janji murulu ka rakyat dina mangsa kampanye mah anjeun jajalan goreng diomean masjid can anggeus dianggeuskeun bari jeung titip-titipkeun dinas prakna ulah salah pilih tapi geus ngajedog anjeun tempo ka rakyat. Nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar tepungan rakyat leutik teh ku agan tepungan masyarakat anu leutik anu hirupna di bawah garis kemiskinan teh tepungan atuh